Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillah wa may yudlil fala hadiyallah. Sumiring puji sinareng syukur kasanggakeun ka Gusti anu Maha Suci kalayan widi mantena urang tiasa riung mumpulung paamrok jonghong. Sholawat miwah salam kasanggakeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kasanggakeun ka para sahabatna, kulawargana, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin. Bapa sareng ibu anu ku abdi dipikahormat sareng babaturan anu dipikareus. Sate acana ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masihan waktos sareng kasempetan. Sim kuring wawakil Tisman Jatinangor gagadeg di ieu tempat seja ngadugikeun biantara anu jejerna bahaya bullying di sakola. Hadirin sadaya anu dipikahormat, manusa zaman ayeuna tangtu apal kana istilah bullying. Bullying nyaeta ngaledek, ngejek sareng ngarendahkeun batur. Bullying aya dua macem, nyaeta bullying verbal sareng bullying nonverbal. Bullying verbal contohna ngomongkeun batur. Bullying nonverbal contohna ngahina fisik batur sapertos ngabandingkeun warna kulit, ras, agama, sareng kahirupan jeung mulaina. Bullying bisa ngajieun batur teu percaya diri sareng erang ngagaul jeung babaturan. Cindekna perilaku ieu mau dampak serius kana mental jeung fisik korban, ngabalukarkeun depresi, kasieun, jeung turunna prestasi. Rupina sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya basa anu pasalia, kirang tata titi, duduga sareng peryoga. Bobo sapanon carang sapakan. Neda agung cukup lumur, jembar pangampura anu diteda. Mugi harepan urang sadaya pikeun nganyiptakeun lingkungan sakola anu aman, tur tentrem tiasa kawujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.